News Indonesia, seimbang, akurat, terpercaya. Gerakan Pamuda-Pamudi Nagrak Sukamana, Gapenas, parantos resmi ngabentuk kapengurusan enggal pikeun periode tahun 2025 dugi ka 2030. Kagiatan silaturahmi anu dipaparin ku musyawarah mufakat ieu lumangsung dina dinten Minggu, tanggal 21 September tahun 2025, di Cinumpang, Kecamatan Kadudampit, kalayan dihadiranku para anggota organisasi. Rapat ieu dipingpin ku Dede Nur Kamil kalayan notulen Nanang Subandi, sareng ngalibatkeun Ketua Palaksana Entang TS, pemandu acara Dindin Burhanuddin, oge aya amanat anu dipasikeun ku wakil anggota Gapenas, Asep Ferdiansyah. Dina forum musyawarah aklamasi, parantos ditetepkeun susunan kapengurusan Gapenas, periode 2025 dugi ka 2030, nyaeta. Dewan Pembina, Asep Ferdiansyah, Entang TS. Penasehat, Ustadz Syarif Hidayatullah, Dede Nur Kamil. Ketua, Haji Dindin Solehuddin. Sekretaris, Nanang Subandi. Bendahara, Dedi Rodibila. Koordinator Humas, Dindin Burhanuddin. Ketua Kapili, Haji Dindin Solehuddin netelakeun yen Gapenas hadir sanes saukur janten wadah silaturahmi sareng kebersamaan, nanging oge janten sarana kontribusi nyata pikeun masyarakat. Kami hoyong ayana Gapenas tiasa masihan mangpaat ngalangkungan rupa-rupa program boh sosial, kabudayaan, boh ekonomi. Di antarana nyaeta ngadorong kagiatan anu sanggup ningkatkeun perekonomian masyarakat, sapertos palatihan kaperwirausahaan, pamekaran UMKM, oge ngamangpaatkeun potensi lokal secara produktif, saur anjeunna. Kalayan sumanget anyar, Gapenas nargetkeun program-program kapayun sangkan tiasa masihan kontribusi nyata, nguatkeun kamandirian nonoman sarta muka rohangan partisipasi masyarakat pikeun babarengan ngawangun lingkungan anu langkung sae sareng sejahtera. Jimat Maranggi, Media TV News Indonesia.